Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di jeung Kang Ihsan. Aya nu komen di ieu. Kang Ihsan aya maca ruqyah teh. Kos kumaha doa-doana kos kieu nya. Hiji amun tiasa mah kos kita. Gata. Dan bidara. Dan bidara teh kos kieu tah. Puntanya bidara 7 lembar atau 17 lembar ganjil. Nah, bidara digeres dicampur ke jeung cai haneut ngisi itu si bodas na gelas, terus baca Al-Fatihah 7 balik jeung baca Al-Baqarah ayat 1 ayat 5 anu bacana alif lam mim sabalik jeung ayat kursi anu ayat 255 sampai 257 sabalik jeung Al-Baqarah anu ayat 284 sampai 286 sabalik jeung kalimana Al-Mu'minun surat Al-Mu'minun ayat 115 sampai 118 anu kagenapna Al-Asyar ayat Al-Asyar surat Al-Asyar ayat 2 sampai 24 maka tujuhna Al-Syafat surat Al-Syafat ayat 1 sampai 10. Nah, kadlah ke 7 ke 8 Al-Ikhlas 3 balik, Falak 3 balik, Anas 3 balik, terus tiupkeun 3 balik ka China jeung cepul bidara eta tiupkeun 3 kali. Terus 3 kali terus dieueutkeun, usap ke muka, terus ke belakang, terus ka kening, punten nya ka kening. Beres kitu namun berat mata sambil kieu La ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yumitu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yumitu ala syai'in qadir. Gitu. Langsung belakang ieu La ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu terus gitu. Bisa diibahkeun oge. Sok mangga dijajah ti abdi sakitu. Pokoknya mah bacana teangan suratna di Al-Quran surat Al-Fatihah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 Al-Baqarah ayat 284 sampai 286 jeung ayat kursina 255 jeung sampai 257 Al-Mu'minun 115 sampai 119 surat Al-Safat ayat 1 sampai 10 surat Al-Asyar ayat 2 sampai 24 terus Al-Ikhlas sabalik mangga 3 balik mangga Falak 3 balik mangga sabalik mangga Anas sabalik mangga 3 balik mangga sakitu mulai paparanna sareng yang mungkin yang punten tina carosana salahna sing manfaat barokah sok mangga kalian na kitabna Al-Quran aya di dinya. Bidara teh kos kieu sing terang daun bidara ku tunjukkeun ieu kebenaran aya di bumi di abdi. Manfaatna bidara teh kos kieu. Alhamdulillah sisi barokah sakitu di abdi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah.